Wi, Euy, usirnya di kabeh dia. acan can aya. Can aya. Acan biasa nama isukana isuk ka dieu. Kapan janji cenanya kumadi? Telepon atuh. Catat telepon atuh. Oh, gerak sok. Oh, lu ke mana mau? Halo? Assalamualaikum. Red. Heueuh. Nu kamari anteur urang. Ka Amil. Weh, Kacisaga. Pan kamari di janjian negeri Kacisaga. Nah, kumaha di mana teh? Sok urang ada goan di dieu pan cong kasih titin anteur urang. Heueuh na motor mah nya kudu leumpang naik kumaha. Heueuh maneh mawa motor. Sok. Ulah lilanya. Heueuh nyanyi naon lila-lila. Bagus yuk, assalamualaikum. Oh ya. Aya bi, alhamdulillah. Kadieu cenah. Oh, daguan. Oke, bari dagoan. Mau ngopi? Moal ah. Karenakeun beuteung ieu teh ngopi teh. Tidak di biasa nama sok podong. Heueuh ieu kalaha. Tah, geuning. Banyak umur Yang ukur diomongkeun. janji kemarin telepon beranya. Nah, ada tuh mana? Telepon kalau kemana-kemana gitu. Kadieu? Iya. Tadi buat. Jadi kan itu. Aduh, jadi. Waduh, Tadi telepon ke naon mana dia mah? geus kasepnya. Anggus mani geus sararengit kieu. Emaknya geus mandi angger keneh we kitu Tuh, atuh. ieu mati kodiemna tuh naik kumaha? Kodim kadim Oh, beureum. kadim. Tuh, geus lahiranna kieu nah kudu kumaha tuh? Biasa boga kameja gitu nya. Meuli atuh dah ka awewe. Ieu maneh minta diantar ka urang. Heeh. Ka Cisaga. Heueuh mah tadi anjeun panti penting ogenan. Mun aweuna kalah bogoheun ka urang kumaha? Ah, geus kumaha engke eta mah penting urang hayang panggil. Mun kapedean ngajak urang ke bogoheun geura Gawat-gawat kalau mau ngobrol. cicing gawat-gawat kumaha pan kudu puguh tujuanna teh. Biasa nama yo wayah kieu teh sok keur ngasup teuing adina teuing dulurna di Taman Miana. Dinyana, Heeh, Taman Miana keur ngasup wayah kieu mah. dinyana. Heeh. Tengahna teh teuing adina teuing wah pokoknya teuing dulurna geus hayu gawat yuk. Nah. Dan tuh bawa baju ganti, bawa baju ganti karena jika anak mang jik tentang jarau teh, yuk, ada ulah kana sisi cainya, aduh, tuh kana kakaretaan tuh kadi tuh ayun-ayunan di situ, jung tapi ulah jauh teh. Ieu ready biasa nama sok ngasunana teh yo. Beh mana? Heueuh di dia atuh turun manehna ka cicing bae. Cih, Kemana gitu turun? cicing teh kenar kenalan motor. Buat ayo. Cicing cuma perempuan juga. Tuh juga itu red tuh. Oh, itu tuh. Video kita mah yuk. Gitu. Heeh, ayo. Itu. Oh, dia. Atuh. Era aing mah euy. Coba sok kumaneh heula. Kurang kali tuh lah nyampe. Heeh, aing mah sok era ngamimitian. Sok kumaneh cicing. sok. Tapi mana nyusul kayaknya? Heeh. Ini nyalir wae. Akhirnya sareng putra tatanggi hayang amang
selami di dia. Kami lumayan. Orang mana? Abi di Cisaga caket. Saga. Namina saha? Titin. Oh, iya. Sareng saha? Nyalira. Kadia nama. Kali kadia mah nyalira. Di bumi mah. Mana ada rencana nanti diajak kan? Nawi. Atuh nyalira wae ka dieu di dieu sareng gabung. Iya Nawi. Bade dia, Ba. Sareng Nawi. gabung di dieu ye. Ulah izin-izin yuk enggal di dieu ya. Teman. Iya ada rencana teh. Tanya sareng ieu. Sarang saya ka dia. Terus sareng barudak tetanggi hoyong ameng cenah abi kesel sakantenan we ameng ka dieu. Salurusan atuh ya tadi. Kayak acara meningalian gitu ya. Nya. Sok ramen manggungnya. Mohon. Ya, Sok sok. ningali di sok nonton gitu. Oh, sok kan kebun request ini. Joget. Panggung. Seureung sok joget teh teu. Menghatuskeun hiji-hiji, Bete ngefans kali dinyata aduh. Ih, ya alhamdulillah atuh ari kitu mah panginten abi teh tos dikenal tuh seueur batur Gimana, gitu. Mon? Dia yang lebih caket deh nih. Oh, mau. Ya acan kali cara gele. Ke acan sih. Masih Bengong single. keneh. Oh. Bebas keneh. Mana kita ieu teh putra. Sanes yuk. Pada tatanggi gitu. Naon? Ari bumi paling mana deh? Di Cisaga tuh di engke lah sanes waktos ameng ka ditu. Oh, mon. Pah, nyarinya atuhun atau amang ka bumi. Iya, tuh pan manjangkeun. Iya, silaturahmi komo ari tos kenal sering ningali abi gitu manggung. Malah lawan kitu mah apa malnya selan mun ka bumi ka ditu abi amang. Nah, mama, bapak terus teu aya aa moal sih. Hmm. Asal pinter-pinter ieu na we gitu. Oh, mama teh teh arahnya. So aya. Wih, orang kaluhur heula. Ka mana? Neangan kopi euy. Oh, sok. Soknya. Mohon sok. Ka mana? Anu lagu kadangun nyarios mah sudah. Aduh, berarti kurang tarik gitu. Kurang sehari. Kurang tarik apa kurang caket? Kurang caket lah istilahna nama. Nya atunya. Bete sok remen ngalian dina panggung kita aduh juga itu saha. Titin uhun. Titin. Bete ngefans ka Cida kali dinya teh lu. Aduh, eta teh iraha atuh tiap abi manggung sok aya. Oh, aya bae mah setiap panggungnya sok nonton terus, lanjut terus. Datang terus nyawer. Nyawer atuh, Sakapeung. cekapeung. Ieu kumaha ieu mepet ieu. Cing atuh kapan bisa teu kadangun aku mah deh. Aduh, pan ieu ditarikan sora. Si kurang kadangun Ieu ngahaja, ka dieu ngaja-haja. Haja ameng. Da kemudian ningalian di dieu. Oh, jadi ka dieu teh pedah abi sok aya di Sok dieu. ningalian. Oh, ngahajakeun. Atuh geura bagi nomor HP-na, nomor WA. Sok bisa-bisa. Tapi kade ya ulah padu disebarnya. Nah, moal gampang. Sok, salin. Sok pekeun. Mon. Cecekeun ku abi tah. Heeh. Kan gampang kayak abi manggung di mana di Tah, kabaran. gitu. Nonton kada hilap sawerana sing Atuh seueur. masalahnya wer mah lah. Bekalnya. Yap. Kayak kating harulang kieu nya Pesen kopi atuh ieu teh. Mami nu haneut boh baso ieu teh. Eta nu enak nama duh. Ya anu nyusul. Amplengan mau budak batur, Iya, beda aya rencangan pendak jadi kalau teleponan tadi Nah, dia angkat. saha? aya ada Oh, rencangan. saya Di Karnawi, Di mana kita? Habib di Buntar. Oh. Sok atuh yang hon, malami abi. Ke mana? Itu rencana motosan. Oh ya. Hon. Saya ya rokok. Ah, sampai kang asok, sana. Oh ya. Non itu. Hon. Mau budak batur tuh. Iya panjekeun aya babaturan nanya. Ini sek magrib sok ke gara-gara mana? Deh, ayo
Yuk, kayak dipilari ku mama. Yuk. Barasehnya. Kenapanya? Enggak, mana? Kalak baru kayak kalahnya lanceuk nanya perkeun nyusul. Lanjut na. Heeh. Tunggu ku mahalin. Henteu ai kumaha mah udah ge kalah dibikeun. Dibikeun. Heeh, disayangeun udud. Tuh aing urang udud naeun. Kecinting urang mah nyamuk teh udud. Aing. Abi ini payunnya. Ya. Abang main kapan-kapan mah. On siapa enggak? Ulin sabelah mana. Ulin kumaha tuh? Aduh, kesempatan ya. Nomor HP na geus beunang ku urang. Si bere. Bere dong. Aduh, atoh. Kan kieu aing teh. Naon? Ku sabab meureun heueuh, urang teh boga kendaraan, Heeh. kudu ngamuk ka kolot euy. Ngamuk. Menta motor cenah pangmeulikeun ku kolot. Ak bebeakan deui. Atuh pan heueuh ame teh diantar we ku maneh. Heeh, sabodok teh kumaha maneh. Nu paling gampang nyepi kolot mah. Nu tuh penting gampang. maneh senang. Nah, Heeh, eta. sok karep teuing. Nunjuan yes, geus meunang nomorna. Lah, Aduh, atoh. atuh. Bisa tuh ayo balik ka deui. Balik geus geus meunang ieu Itu nomorna. unggulnya. Geus tinggal ngadat ka kolot. Menta motor ayo. Astagfirullahaladzim. Yuk balik yuk, geus beureut. Minumna tuh. Eta kopi-kopi acar atunya. Pancen ka warung oge. Oh duit deh. Hawa teu boga duit. Heeh, bapak teh buru can boga duit can dibayar kapan buru ka duit. Teman kasbon heula. Atuh panai di paimahan mah era kas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah? Ih, di mana we? Amang Amung di mana maneh teh? di situ. Di mana? Mending marah mai Amang ini kira di Taman Miana. Juga nu bunga. Papanggihan waranya. Bunga nama ieu teh. Bunga ku. Ah, terus kumaha? Ada yang teu bungahan. Maksudna Naon teu teu bunga bungahna? kumaha? Kapan kurang teh ulin teh diantar we ku babaturan. Heeh. Tuh ayo diantar ku baturan teh da perlu motor. Atuh, tah. hayang motor. Hayang caran batur boga motor. Ya, we. Pan bapak ayeuna keur teu boga duit, atuh pan heuh jang meuli motor mah duitna ge kudu gede. Gede duitna. Ai bapak di mana pan ayeuna mah? Ai gede sih gede atuh da heuh kumaha deui urang hayang motor ya. Tah indungna kumaha? Buburu heula. Ai, Kukumpul kawas batur karek meuli motor. Main teu untuk pake meuli motor teu mahi duitna pake meuli motor mah. Ai Tabungkeun. ai seuk ayeuna pan bapak di mana? Ayeuna mah wi, ai kudu ayeuna mah. Teu ngajual-jual lapang kumaha? Lapang di mana maneh mah? Itu lapang bunter. Itu mah nu desa tuh hayang bapak dibui. Ai lapang lain anu bapak itu kebon karet tuh dijual. Kebun eta mah nu perkebunan Kebun atuh. sarua atuh. Sarua teh mah tak dibui bapak Tuh tuh. kebon jati tuh, lega Cikondang. Perhutani eta mah nawe. Komok udah kalau Bukan agena. atau kebon bapak wae nu di mana jual dam kebon mah ada ditumpakan ku urang Aduh, kudu wi. dijual ke meuli motor. Heeh, pan boga tanah yang sakitu-kituna. Ayeuna bapak kudu kumaha? Ya mau jual tanah teh ayeuna ek di mana? Bapak jang barang dahar maksud teh gitu. Dahar mah dahar sango lain dahar taneuh. Embe tuh naon jangan atuh di paraban hungkul. Embe jual. Dah. Kudu numpakan embe ta urang. Aduh, ari maneh nawi. Rarane. Atuh pan heueuh embe sakitu-kituna. Ayeuna dijual kudu kumaha atunya? Indungna teh aduh. Teuing bala bingung Kalau cinawi mentak mah tuh. pusing ieu mah asa rek gelok ieu mah. Iya ya. Urang ek nanya ka bapak jeung ka mama. Nanya naon naon. maneh? Nya teh bapak jeung mama ka anak. Ih, Atuh nawi piraku kolot ka anak indung maneh urangnya saku bapak maneh atuh nyanya ka maneh mah. tuh. Nyaah naon bapak jeung mama mah nyaah mere ka anak. Nyaah mah ka anak. Cumponan ka hayang anak. Ai kitu mah tuh lain nyaah ka anak, nyaah mere ka anak. Cih. Ari maneh nawi kalah mantap pusing atuh. Pikiran maneh mah kakak gelok ieu mah aing mah. Nah, bapak kalah pusing boga anak kapan ka hayang bapak ieu, bapak hayang boga anak jeung mama. Ye. Yang maneh ngomong kitu? Nah nih, Ya heueuh di mana-mana ogenan. Lain anak hayang boga kolot,
Kolot mah yang boga anak. Ih, aing maneh karnawi kalah malih itu. Aing geun baheula eta mah kapolodosan nawi indung maneh. Hayang apal pokona mah. Isuk kudu geus aya motor. Terus hayang apal. Nawi aing maneh nawi. Gitu teh, Nawi mana aduh. teh? Kalah mantak pusing Iya, tah ulah kumaha. kayak gitu. Indungna tah. Si nawi Iya, kitu tah hayang iya, motor. Ieu di dieu, dah. Hayang motor segala rupa cenah. Aya nama geus we lah urang kukumpul atuh. Sugan. Tapi dah Aya. heueuh kieu nya. Ya indungna mah nya. Jadi heueuh lah ayeuna mah meureun eta rangkam aya keneh kan. Aya Atuh saeutik-eutikeun mah. meureun isuk bapak meureun ngajual domba itu itu cong jual we gitu jang beli motor. Lah nu penting mah ayeuna kalaksanakeun tah hayang budak gitu. Lah ulah teh nu maha-maha nu padu jeung ieu we manehna lempang. Ya heueuh kapan ulin meureun batur mah abring-abringan heueuh marake motor ai manehna ngadaguan disampeur babaturanana karunyana mah heueuh. Geus lah ayeuna mah kitu we. Nya. Geus isuk mah beulikeun we lah. Heeh. Sabeunang-beunang duit eta. Heeh. Guys, baik kan, tapi nahan. Nahan dia, nahan. Yang seperti dirimu, oh kekasih. Amit aya jeung mah kieu Ih, aya tak. Tua gapak jauh kau pergi meninggalkan diriku. cager. Ya, tak asup sareng maneh teh atuh sing sadar. Ai, Merindukan nahan keun diriku. nahan cek manehna mah eta teh. Nahan cek Ingin manehna. ku coba mencari penggantimu. Ka harti, tinggi. Tak ada Salah lagi. yang seperti dirimu, bebe bisa. Coba salah lirik. Atuh mah, Balik balik. piano. We, di mana? Arep korojol nih. Ayo ulin biasa loh. Ojol. Kadang-kadangnya seorang motorna aja. Ojol kumaha kudu tes orok. Nanon ka dia? Lompang. Kayak kieu lompang. Marane teh kadari arulin teh na malawotor. Mau betadin tuh? Betadin yang naon pugudaan teh tes labu. Bisi telejok di jalan. Aduh. Bisi ti badug anjing. Geng, atuh we ulah kediceupin kana mana motor aralu. Ganteng doang nikre. Lompang kurang kali teh. Dia loba keneh motor. Kantun ka hayang ka awewe motor eueuh mani teh leumpang digandong. Ya nita di teang ka urang. Iya bisi era, tah nginjem kasih akeu. Loba keneh. Udah guan isuk kolot urang geus ngomong tadi. Meuli cenah isuk meuli. Tuh, tulus ngacacang urang. Arek tahajud heula di ijabah deh. Cok si tahajud ngadat cukup ngadat ka kolot. Beda jalan. Hayang nyawa. Sayang dempok kaya dempok ya. Bukan isuk urang bukan motor halus. Yo, lamun maneh boga motor isuk urang merek hajatan langsung. Geus ulah kitu Aslina. hitung-hitung isuk urang ek mangbalikeun motor kok kolot teh. Hiburan nyanyi. Can Aduh, pugu. can pugu ngahayal maneh mah. Mugukeun sorangan. Debro anjing. Mugu isuk sakuat lah. Bener Ya. Sing bener. Bisi lainnya naon urang mah bisi tarik teuing ke RSUD atau neang Pak Ade kumaha. Mikir rumah sakit ulah jiwa kok. tarik-tarik. Geus mending kana hiburan eta mah isuk mah geus taruh motor. ya. Ya, Ngahayal bisi tarik ting beres hiburan. geus sok maneh. Aing lagu urang ge bisa na eta Coba aing ngagitar tukang nabah dia. Geus we ieu tuh. Bae kuncina ngasal heuh. Penting mah maneh Yang sakahayang. penting nepi da Penting masih kahibur ya. Hibur kan Aing ka hibur atuh isuk hitung-hitung syukuran Anu saeutik atuh. dianggap hiburan ya. Nya atuh heuh. Sok kuat sok. Denting piano. Salah tuh kan si ieu nu hiburan anu si ieu nu nyanyi. Heuh tuh. Nyanyi naon urang? Sok maneh yang lagu Ih, naon. bisa na naon aya ka bisa deh. Hibur sok kuat. Nyanyi naon atuh nya euy. Paroho deui urang. Geus atuh. Hok. Urang apal ya. Sok Lagu gitu mah.
Lawan naon? Pancak apa naon apalagi paroho deui. Guna Geus ieu ya. lagu. Lu enakeun nya. Heuh sok. Cincang kali manuk cingkeun cinta Ingat umur. Ingat umur. Bapak satram bulana eta ciri tulang Naon sih? kaca Dewa. Naon? Gas boro-boro kahibur. aku rek Geus dirayakeun. puguh cagar ge kalah gering nyanyian. Nah bener maneh isuk rek mau motor bener orang mah asal cangcaya Pangbeulikeun anyatkeun ngadat urang ka kolot. mau bedog biasa Ieu henteu aing mah bedog mah. sugan we bisi mau bedog deh we kemudian ge Aduh, aing asa kaingetkeun bae saragena asa kaimpikeun ieu mah euy. Hayangna motor naon nih hayangna? yang motor naon Kewe isu. Surprise ya. Urang mah lila yo. Sare. Kena kawan ngimpi lah. Malah kayo. Ari diajarna motor heula anu mimpi Kena kali kalanya. Yuk, sok, siap. Yuk, semangat lah. Kucing menang motor. mau liburan deui urang rek gitar ya Moal urang balik heula sare. Acip Semangat ah, menang motor. Terus, semangat Ci. Selamat bermimpi. Burung we. aing aya asa baju ini seperti itu Halo rekan-rekan sadaya ya, Tunil Sunda Channel. Tunil Sunda Channel. Ayeuna nu posisi aya di Taman Miana. Taman Miana Cisaga. Di Cinyalindung Cisaga tepat nama. Anu alamatna Anu alamatnya di Jalan Rancah Cisaga. Jalan Raya Rancah Cisaga. Artinya tepatnya di Ciminya, Ininya di Cinyalindung, pangitan terkenal namanya. Mohon. Di Kecamatan Pilih Cisaga. aya nu minat ngajak Anak-anak Main-mainnya, anak-anak. Iya. Mangga kolam renangna aya, mainan anak-anak. taman-taman oge di dieu aya, Tempat karaoke aya. karaoke aya, mangga ka Rawaseun kanggo anu ning Ismah. berminat lah gitu. Sumping wae ka dieu ka Taman Miana anu sakali deui alamatna di Cisaga nya, Jalan Raya Rancah Cisaga, panginten Cisaga Rancah tiasa gitu nya. Tepatna di Dusun Ciminya, di Cinyalindung lah, itu terkenal nama gitu. Mangga sumping wae ka dieu. Mangga Yuk, itu mangga dongkap ka dia, Mang. Keprok lah heula atuh, keprok lah heula, keprok.